Anjing kembang teh ieu geus lilaeun dah teu gede-gede deh. Aduh. Kumaha ieu teh? Bos, keur naon? Ah, ieu we biasa ya. Lain mah ceboran atuh meh tuluy ngagedean. Ah, engke ku anak buah atuh ieu mah cuma ngontrol. Tadi orang nih ngalewat ke itu aya sapi nu sangis ya, Bos. Oh, nya atuh. Hebat tadi boga sapi loba. Gua gitu loh. Aing ngadeng-ngadenge aya bansos biasa cenah, Bos, di desa. Di mana itu teh? Di pamarentah cenah. Loba ayeuna mah cenah bansos teh. Kalau atuh urang nyorok lah. Sugan atuh kabeli sapi ku si Bosnya. Sugan kebagian sakarung 2 karung. Hayu atuh. Hayu. Kalau daguan Bansos. sapi. Aing hayang sapi. Nyacan menang muatan. Aduh, aing kudu kumaha atuh lieur ieu teh. Aduh, ampun. Sugana aya jelema atuh ka dieu saha. Kenaon maneh? Lieur aing teh motor teh jeung mogok wae can orang, can muatan deui. Ya dengekeun aing menang info. Di mana? Cicing. Lamun hayang boga duit daripada ngojek-ngojek, mending kade ngurus sapi. Ayeuna keur rame bansos sapi. Bansos sapi. Bos Oding jeung Bos Kapuy tadi merenang bansos sapi cenah. Asli teh asli mah bohong gitu moal. Asli sok neangan balad. Ayo lah pokona mah. Aya balad mah unggul. Anjing. Neangan jelema ka mana ieu nya jaba keur aya peluang ieu. Aduh. Oh, si Sardung ieu mah nya bisa ngarit, nya bisa macul. Geus anjing si Sardung lah ieu mah. Ajek. Aduh, ya jelema. Budak aya namanya An. Dong, ternaon? Hoi. Kadeleuna keur naon, Lur? Naon gituan emang udah melaksampo mah hargaan atuh udah melaksampo mah zaman kieu mah. Ieu teh lebar teu kagarap sama saya. Yeuh, dengekeun. Mending oge aya nama aya bansos. Urang mah mending maneh kuling ngarit. Ah, keur naon ngarit? Nya nu kieu patut kudu ngarit, galepa. Jadi maneh daripada kikituan mah, ieu nya nanaonan kikituan. Duit lagi mau jadi duit ieu mah. Kuling ngarit maneh, ieu nya kuling ngarit jadi duit tuh sapi paraban loba. Ku si Bos. Hayu atuh, daripada ieu. Hayu. Mana? Ayo. Oye. Tingali sapi-sapi itu barang kieu. Tah, tingali sapi mau sapi barang kieu na. Atuh. Oi. Apa teh mau sapi kumaha? Ieu naon parabna? Parabna anak ayam bisa. Balik banyak nu kitu paraban anak hayam. Lain atuh ku jukut banyak parab ayam. Jukut Kan untungna gede, ieu teh 2 kali lipat. Si Bos ka mana? Deui, bor. Kos. Oh, Eta geuning. si Bos aya. Di mana itu teh? Ieu eta keun Ieu. teh. Bansos sanyakeun bansos. Bansos naon? Bansos sapi. Sapi naon aya tahu ini mah. Sapi naon? Cek saha? Cik si Ablay da bansos sapi. Wah, ieu mah teu balik si Ablay. Cing tanyakeun ka Bos Oding, bubugana eta si urang teh tadi teh da keur ngome motor, cik si Ablay teh cenah hayang duitan mung nya aya bansos, aya bansos sapi kan kudu neangan hiji jelema. Ya urang teh inget ka si Sardung we. Wah, ieu mah si Ablay teh balik. Cing tanyakeun si Oding, tanyakeun si Oding. Ah, Kudu ka balik Bos Oding, berarti nya kudu ka Bos iya. Oding. Tanyakeun si Oding, mau balik. Bos, iya, aya nu gawe teh, gawe naon? Heuh, bansos sapi. Bansos, iya nu pagawean mah tah teuing sae ka ngabangun. lain cenah kan bansos sapi, Bos. Pengen tukang gawe, pagawe. Bansos sapi. Bansos sapi, da urang Cek saha? lieur Terus kumaha ya yang meran teu gawe? Heuh, da urang oge cek si Abla, ieu teh aya informasi ieu teh matan urang ngajak maneh oge. Ah, tanggung jawab atuh kumaha ieu? Teuing kumaha maneh urang geus lieur sarua. Kudu ka saha? Si Ablay, si Ablay.
Anjing, dia mah aing tertipu sekali, euy. Awas, wae sia. Centang. Mana anjing manusia teh? Oh, itu. Hei. Jadinya naon berbohong kepada saya, ngomong bansos belaan saya. Mah coba ditinggalkeun. Bansos naon aja. Bansos sapi. Sapi lari wo. Colok ku sia tuh sapina. Colok anjing colok. Sigan nu ngajak pasya wae kamu. Wanita ini. Ayo. Hei. Belakang aing karuksak ieu buang barudak aduh.